cadung sakali deui ahli hakikat moal beugieun ka duit pamarentah cadung kadenge ku jadi sia masuk gitu kumaha cenah aya ka ieu na aya ka duit mah pan teu beuki ka apelna goblok sia ka duit mah emang teu beuki aya ka apelna aya ka jerukna sia mah kudu seret ka subur parem meureun aju dicor sama alegen ali hakikat sebab daun Seseri sikti ketika dibere duit ku gubernur saat eta dicekal gurucut jadi nana. Si Abdul Qadir ketika dibere apel cekal jadi getih. Ibrahim sarua ketika dibere ku gubernur dicekal set jadi bilatu. Dicekal apel ku Haji Pendi amis. Sabangsa amis. Rasa bilatu, rasa anjir, malah meminta deui ka ditu. Ya Allah, ya jauh urang jauh. Jauh jadi Allah. Carita-carita jelema nu zikir mah geus sudang sare kiceupna. Sagala rupa dengena langkah-langkahna selalu ka Allah. Ieulah jelema anu geus berhakikat usul ilallah. Derajat manusia tadi ditinggali tina kawauhna dirina jeung Gusti Allah datang ka mana marifat di dina lah makomnya na datang ka mana nyana teh nyahona ka Allah di dinya lah makomnya na urang mah kakarak datang ka syariat lage puluya pelaya makom urang di dinya lain makom disebutna ta makos kitu mah ngan kakarak datang ka dinya geus can boga makom lamun hayang nyaho diri sorangan bae ulah ka batur datang ka mana aing bencina terhadap dunia datang ka mana kalazatan aing ibadah ka Gusti Allah datang ka mana sih aing geus pegatan jeung dunia na teu kudu ka batur diri sorangan bae ulah ukur di dinyalah makom urang sebener-benerna ketika di syariat paduan syariatna geus pas apa ente ketika di tarekat paduan tarekatna pas apa encan ketika di hakikat geus lain urusan sama dirina jeung Gusti Allah kitulah wazkur rabbaka tinggal ke urang diperhatikan digunakan aing begitu hudang geus lain ka Allah begitu hudang langsung tek iya jare di tempat HSK deh betul iya entar ya oke ya karena kurang HS barang di dulu waduh geus 4 panggilan cenah. Keur HSG geus dipanggil goblok teu begon teu tolol teu. Waduh. Sagede oh iya, encan mandi. Iya betul. Ayo. Ya sip. Oke, deal kan. Kakarak turun di tempat sare dekat cai geus. Ya. Ya. Wah iya bagus. Oke. Tunggu ya saya mandi dulu. Encan mandi mesti lo kali panggilan. Dasar jurig apa? Ulah kasih ingung sia. Biasa bae sih. Ahli Allah teu pernah boga HP, teu pernah boga TV. Teu pernah pepegatan kana wajan bos kata geus udang hes geus masyaallah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur terus alhamdulillah Gusti dihudangkeun tina sare teh kembang maot masih keneh dibere umur ku Gusti kuatkeun abdi jeung ibadah ka Gusti mulai udang jam 3 kacai geus menta ka Allah menta dipanguat mandi salat Allahu akbar Allah Gusti abdi bisana sakieu salat nu nitahna Gusti nu ngagerakeun Gusti nu rek narimana ge Gusti nyangakeun sadaya-daya abdi mah bisa nangan sakieu mulai berangkat ka masjid salat subuh Allahu akbar beres salat subuh langsung nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti abdi dititah ku Gusti digerakkeun ku Gusti abdi basa kadar hayang ridho Gusti bagus jeung goreng nama kumaha Gusti bae nu nganileh nyanggakeun sadaya-daya sakieu ka bisa abdi
berangkat ka imah langsung maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cak majikan ka ieu kopi tutupan bae heulanan. Aya jin kege. Jin nanyana horeng. Udah wacan ge naon kopi. Mun aya susu. Itu goreng. Can kacai-cai aja. Masyaallah, pamajikanna ngarejak-rejak kok. Salaki jadi kieu cenah ieu. Was-was salaki lagi. Awas. Aing keluar teh geus kudu gembrak deui. Bodah. Parah cek pamajikan ieu ka haji jadi kieu barang ngaji ka Cilongo kieu nya. Atuh kudu da lain gitu. Kak ngedo kopi lah teu kudu ke nyedu sorangan bae ka jauh boga suku. Masyaallah cek pamajikanna. Loba amat perubahanna ka barang teu boga duit ku ari. Sial jasa. Mawas diri burungnya na. Ya Allah ya Karim. Nah, beda jauh ahli dunia beda jeung ahli Allah. Gerakan-gerakan ana sebab nu dibendak hati jeung di otakna. Ahli dunia selalu dunia. Memeh sare geus di HP urusan dunia. Ketika sare berpikiran ana dunia. Ketika ahli Allah hudang sare keur sare nage emang ka Allah, hudang sare nage ka Allah. Nu matak naumul alim khairun. Sarena alim ilallah. Ma'rifatullah leuwih bagus tibatan ibadah 1000 rakaat jelema tukang ibadah tanpa ilmu. Hees tabae nya nama jadi hees tabae ge hees tabae jadi ibadah. Hees tabae ge leuwih bagus tibatan 1000 rakaat ku batu. Batak waliman lobana hees bae. Hees bae waliman. Hees ge leuwih bagus itu. Maca Kangjeng Nabi naumul alim khairun. Je, dere kumaha ajan nyarita dage Kangjeng Nabi teh Allah. Sebab lawan memeh hees lagi Allah. Ketika sare set pernapas sarua jeung sarakaat, pernapas sarakaat sabaraha jam nya hees sabaraha napas etara jadi rakaat. Je, batak nya mah makin kebal heesna. Babandinganana Gusti Allah nyaritakeun hamba nu selalu ingat ka Allah ialah nu ngaran malaikat. Cek Gusti Allah innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati wa yusabbihuna walau yasjudun. Ya hamba Allah nu ngaran malaikat bade ciptakeun ku Gusti Allah petena nur lain lalaki lain awewe tanpa aya jasad. Malaikat bajeng eueun nafsuan istuning didamal ku Gusti Allah teh jangan laden ka Gusti Allah. Aya anu salat bae, aya nu sujud bae, aya nu ruku bae, nu tasbih bae, zikir bae. Eta mah urusanana urusan Gusti Allah ngan kabeh ge. Innalladzina sanyana malaikat inda rabbik anu deket ka Gusti Allah lantaran teu pernah maksiat deket rahmatna jeung ridhona. La yastakbiruna sombong tina ngaibadahan ka Gusti Allah nya nama diciptakeun teh istuning nurut ka Gusti Allah. Wa yusabbihun nya nama terus nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah ma la yaliku bi tina perkara nu teu layak ka Gusti Allah. Urang makan loba hal-hal anu teu layak ka Gusti Allah. Aya ngarasula malaikat yusabbihuna walahu yasjudun. Teka sasaha malaikat masujud ka Gusti Allah aya khusun nangtukeun sujud ka Gusti Allah teka batu teka kayu teka makhluk dengan bil khudu'i wal ibadah DPDP ibadah selalu ka Gusti Allah. Konsepna
hayang jadi wali supaya akur jeung malaikat teh ieu nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong mentak cek iblis teh umiro ibnu adam disujud diparentah anak adam sujud pas sajadah awalna makangjing nabi adam umiro adam disujud pas sajadah atuh palahu al jannah kanjing nabi adam kita sujud ka Gusti Allah hajunya nama sujud atuh boga sorga haju umat lagi ditita sujud ka Gusti Allah haju sararujud atuh falahumul jannah jelema anu daek sujud beberes sorga ai umirtu bis sujud di Adam aing mah tita sujud ka kanjeng Nabi Adam aing mah embung atuh palian nar aing mah bagian neraka bedana Adam jeung aing Adam mah tita sujud ka Allah daek beres surga aing mah tita sujud ka Adam embung aing mah bakal dibere neraka ulah sambatkeun dia aya cek iblis maknya aing kudu sosoranganan di neraka aing urang Cikupa urang Blaraja deuk diacak-acak supaya ngabaturan aing hayo siapa aing sia de teh cenah kiai teh nyaho eta mah cenah kori komo kori bebari ku aing digieukeun lah eta mah cenah pengusaha pengusaha mah komo deden eta mah cenah pejabat raja nah tah mah kos kitu acak-acak geus ku aing eta mah ki haji ya boro-boro ki haji kiai ge ku aing di beak ku aing gas pokona atuh tungtung nama di belai raja lain nurut ka Allah nurut ka iblis di Cikupan nurutna lain ka Allah nurut ka iblis di sepatan di pondok kabeh nurutna ka iblis iwal teh di Cilongok Masya Allah istimewa ya Allah ya Rabbi nah nu mantak urang singa dewe singa geser jero hate urang konsep lah yang jadi malaikat ieu nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong selama aya kasombongan di diri urang boh aing mah pan sugih moal jadi wali boh pan aing mah gagah moal jadi wali boh pan aing mah pinter moal jadi wali boh pan aing mah kasep moal jadi wali boh aing mah pan boh aing mah pan boh aing mah boh legag ku sia boh moal jadi wali kudu tawadu sugih tawadu dina sugih pinter tawadu dina pinterna gagah tawadu dina gagahna urang jadi pejabat tawadu dina jabat urang jadi kiai tawadu dina kakiaian urang jadi pedagang tawadu dina dagang deureuss tama ilmuan hartaan gagah ieu mah harta eueuh ilmu eueuh gagah eueuh tapi tulang cangkeng diceuli goblok aya ku regi jelemana siapa asal kos kitu we ka dieu heran aing mah pajar namanya ana bae aduh jadi sebutkeun ge ngaranna la yastakbiru nomor 1 nomor kedua lamun urang geus teu takabur wa yusabbihuna sucikeun Gusti Allah malayaliku bersihkeun lain sakadar subhanallah 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 tapi bersihkan sebab kabeh kalau moal aya nu kaluar tina kudrat iradat Allah ulah sok cuat-cawat nu mantak nomor kahiji dina latifatul qalbi nafsul lawamah adalah laom ulah cuat-cawat selama urang nyuat-nyawat berarti urang teu ngabersihkeun ka Gusti Allah urang nyawat idih teh budak kasep namangan pendek moal jadi wali beuh teh budak geulis namangan masyaallah kunaon pendek moal jadi wali eta budak jangkung nama semampaengan seetik mah kunaon hideung moal jadi wali sebab aya cuat-cawat ka Gusti Allah bersihkeun sebab eta dadamelan Allah urang ningeuleu orai ya Allah kawasa amat Gusti nyieun orai urang ningali kalabang masyaallah dadamelan Allah nagara mana nu bisa nyieun kalabang urang kapanggih jeung kungkang ya Allah kungkang ku hebat amat potonganana jeung mawa babauan maha kawasa Allah deku mah coba ayo kabeh kena Allah saha nu nyieun kungkang wal aya ayo aya kica-kica ya Allah ya Rabbi ya Gusti Allah maha kawasa nyieun kica-kica segala rupa aya sireum teu pe asup ka ceuli kawasa Allah ngasupkeun ieu sireum ka ceuli abdi ayo deku mah urang mah goblok sireum tolol sireum lamun geus kitu garak yusabbihuna
lamun urang geus kata kaburan kemudian nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah malayaliku kemudian walahu yasjudun sujud ka Gusti Allah sujud teh lain sasujud-sujudna tetapi mah sujudna teh bil khudu'i wal ibadah aya jelema nu sujud tapi ieu mah sujudna teh ngan sakadar cari muka aya anu sujud DP-DP tapi ieu mah keur mancing horenganan hayang dunia aya jelema anu sujud ka Gusti Allah beuh salat hajat tage pohara jasa barang menta horenganan di Hawaii sujud bloon sujudna lain khudu jeung ibadah inopa diwirid ku nyana 7 poe aju ngadoa Allahumma lain kol basar witi kamalayan tal hadi dari Daud alaihi salam Gusti abdi kakarak boga pabajikan hiji hayang nambah Gusti supaya leuleus hate sarwiti jeung nu kolot ge supaya leuleus dibere ku aing doana mau dibacakeun wah bahaya gitu bahaya nyarandung kabeh murid aing ge eta apa sujudnya bagus henteu sujud teh maneh kunaon sujud masyaallah layak Gusti disujudan ku abdi sebab Gusti Maha pencipta abdi makhluk Gusti Khaliq hayang ganjaran teu hayang hayang ganjaran abdi mah teman mereka ganjaran mah Gusti atuh nyanggakeun sagar abdi mah sujud kelayakan abdi sebagai makhluk teu hayang ganjaran saeutik-eutik acak kakarak takabur eueuh dinyana maga bersihkeun Gusti Allah aya dinyana sujud aya dinyana janu kieu mah malaikat ketika makhluk geus bisa seperti eta bakal akur jeung malaikat maka nyana bisa ngalayan ke alam malakut sebab geus akur jeung malaikat dicontohan ku Kangjeng Nabi teh subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir Maha suci Gusti Allah anu geus kaberangkatkeun hamba-Na yana Kangjeng Nabi bahasa abdi berarti jelema ai jelema mah berarti jasad jeung rohna diberangkatkeun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Jibril bawakeun burak aya di dinya ceklah Kangjeng Nabi ke masjidil aqsa ti masjidil haram sakicep di masjidil haram naik ka sidratil muntaha sakicep mukalamah jeung Gusti Allah bari malaikat Jibril mah teu bisa nganter turun deui sak masyaallah karim kok bisa kos kitu lantaran geus senyawa jeung malaikat la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihuna wa lahu yasjud kuari dipraktekeun ku para hamba-hamba Allah mulai ti Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali. Sidina Abu Bakar kitu kene Sidina Umar dongeng geus panjang tama khulafaur rasyidin kabelah dieuna. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masyaallah bisa ngalanglang buana ka alam malakut. Abu Hasan Asyadzili bisa ke alam malakut. Uwais Kurni ketika Kangjeng Nabi Isra bas berat ngaros ka malaikat Jibril man huwa ya Jibril huwa min ummatik eta teh umat anjeun saha Uwais Al-Qurni nuju naon di dinya nuju istirahat ya karim istirahat di bawah aras teu kira-kira kapan Kipudoli istirahat di Cikupa ya nama Cikupa anu aya teh anu ngagebegan jagong teh naon garang-garana nu sok ngagebegan jagong teh naon di Cikupa naon atuh eta sia sok kadi janji aho aing mah teh nyaho acan loh curug ge sok pura-pura atuh wayah pura-pura mah pura-pura bae atuh ya karim masyaallah ya ada hadapan aras hamba-hamba Allah anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudu
eta maluhur teuing beladi tuku ari manu belah dieu bae eta Syabdul Karim bisa hibar ti Mekah ka dieu nekalayan Syekh Asnawi eta Syekh Asnawi nage bisa hibar ka Lampung eta tangkal kayu gede anu kulimaan ge kapan teu katangkep kapan eta teh diragaji make ieu ku Syekh Asnawi teh waktu dek ngabangun Masjid Banten blok geus turun ngagublag ieu teh kan ulu bisa mawa di Lampung teh akhirna kita pareureum kabeh peuting ulah anu nyaho ku Syekh Asnawi ngan sakadar kita doang kayu sia teh dituar aju dek dipake ngabangun Masjid Sultan Banten wayahna siap berangkat ka itu ka Merak lempang sorangan kayu Masya Allah Karim namun orang bisa kos gitu misalnya aja pengen bisnis kayu di Kalimantan ka dieu waduh geus teu mau keteronton deui oh polisi oh naon daratang ka dieu gebrug we nimpah imahna lamun eta Syekh Mansuruddin Masya Allah manehanana berangkat di Mekah melalui sumur Zamzam set keluar di Sibulakan Masya Allah hamba-hamba Allah anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun teu kudu dicaritakeun ambalaya loba di urang wali-wali Allah anu hut-het perang jeung musuh sorangan anu hut-het manehanana ngalawan kabatilan sorangan anu hut-het nyana berangkat ti nagara ka mana ka nagara ku hibra ngadenge kitu mah resep jasa iku ari aya cenah kiai wallahu alam aing kitu nyaho wallahu alam jak ari mah kiai na ge proposal malulu oh nu teu apa ku ari mah kiai asal ceramah dibere leutik baju nyumpahan tolol tak kiai ulah sok neuleuk ka dieu atuh sia biasa bae si tungkul sugan urang ngadenge atuh di Pandeglang sugan ngadenge di Serang sugan ngadenge di Tangerang mana nu rada unta anti atuh ka duit-duit tu kos garar itu eta lu manjur atuh ieu mah nu anti ja wow hese atuh neanganana atuh meureunanan aya keneh kiai insyaallah aya mah aya ngan teu kadeuleu sosokna teu nyai biasa bae murang kapangi kadang-kadang teu make kopiah kadang-kadang make lepis dan matak sih ada bisa anu make lepis ieu wali asana ya kebenaran cewek deh iya waliatullah ya tangkep habek begitu ditangkap susuna gede mantep ya wali ya siapa juri lain wali ya Allah main tangkep baik wali jadi mau wali wah itu beres arah rondo kabehnya nu mantap cak di dieu fakunu mislahum sing araya aranjeun kabeh model malaikat kumaha geus ulah ngurusan dunia ulah ngurusan awak jang pribadi kepentingan pribadi urusan dunia kita diurus tapi jang kedaulatan bangsa jeung agama turutan malaikat la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun tanggal 8 orang bakal ngelingan jelema anu geus usul ilallah anu tahapanana geus la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun geus urang mah ngadenge lagi sakitu beratna lantaran ieu teh ngakuran dirina jeung malaikat atuh urang mah cinta bae resep bae bentukeun rasa cinta urang ekspresikan rasa cinta urang abeh urang dicatat sebagai murid Tuhan Syekh Abdul Qadir Al Jailani mudah-mudahan urang diberi sehat diberi gagah tambah cinta sehingga urang aya dina bendera para aulia Allah bendera Kangjeng Nabi urang berangkat menuju surga Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam wa kadzalika mimman allamnahu lan laika manggono menalam kita saking wong kang ruhisun sadaya ing mandakhala lamanjing yaman misra ing negara Mesir min ahlil bait ala saking ahli bait Rasul Imam Ibrahim
tawi mastakana Imam Ibrahim bin Imam Zain al-Madfun kang dan kubur kharijal mautriyah ing dalam jabaning pakuburan maut wa minan lam nahulang ikut setengah saking kang ing sun sadahu ing mandukina ala dan kubur Yaman min ahli bait ala saking ahli bait bin Isra dalam negeri Mesir ijma'in kalawan ijma' as-sayyidun nafisah utai sayyid nafisah sayyidah nafisah wa inna maktalapun basine perebutannya ulama bita'ini gobriha ing dalam nangtukan kuburan nenen nafisah gula syekhuna ngucasa paguring sun sare Sayyidi Ali al-Khawas rahimahullah muga rahmatan ing syekhuna sallallahu wal haqu an hadu finat bil muragah lalu tawi kal hakiku satuhuna nafsi Sayyid nafisah iku dan kubur ya nafisah ing dalam pakuburan muragah tujahal gebrain atau wilain syai dalam pembenaran kuburoro kang dawa karena yang dalam dadalan bil kurbi min babil qarab saking laung pakuburan qarab mayali saking barang kang ngiringi ali yang dingama jami abna tulun ing kuburan kitu ibnu tulun walakin Allah harap dan tetapi naya napisah iku lahirin napisah fil makanil ladzi hiya filana iku ing dalam panggonan kang upaya napisah iku tetep ing dalam waktu iki wa kana tanah napisah ta'budullah fi iku ibadah ya napisah ing Allah ing dalam makan hal hayati ing dalam waktu uripe napisah wa kana al Imam Syafi'i lan ana sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu gandelar bener saking Imam Syafi'i yusalli biha tarawih iku salat Imam Syafi'i biha ing dalam kitu ing dalam kubur napisah sayyidah kubur napisah at-tarawih ing tarawih fi Ramadan dan waktu ing dalam makan fata'alakum maka cuman telah bogol buha atine wa balikan dia wakana Imam Syafi'i lana sampai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu iku salat ya Syafi'i biha kalawan napisah at-tarawih ing salat tarawih fi Ramadan dalam Ramadan fi dalam makan wa ta'ala gogol bahwa makan ada cuman terapatin napisah bihi kalawan syafa dhaharat minhu maka lahir ya napisah minhu saking makan wa khatabat ahlal kasfi minhu lan ngahitoban napisah ing ahli kasyaf minhu saking makan lianal gobal ladzi huwa babul barzakh kena satu kubur kang utaya kubur iku lawang barzakh idza nazala fihil mayit tatkala tumurun fihi ing dalam kubur apa mayit karena hukum mendelapi ciaril bahak karena apa hukumnya ya kubur iku kayak hukumnya uang kang ngulurakan nyaman